Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Simkuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Dengit caritaan anakna Amu Esin teu ngomong deui najan pinuh ku kabingung. Beas menangisikan ditagenkeun kana aseupan arek dikarihan. Tapi kudu saware-saware sabab beasna aya kana 10 letterna. Ari Ratu Arum leos we ka gua. Cag kana gentong beas. Taya sabukur-bukur acan beas geus koredas. Ratu Arum rumasa numpang di imah Bahkune jeung Amu Esin. Manehna mung ngahesekeun kan boga imah. Ratu Arum lemat pangawasana. Gentong diusapan lalaunan, dumadakan gentong jadi aya beasan meh satengahna. Ku pangawasa Ratu Arum eta gentong biasna moal beak-beak. Lamun dicokot saleter asup deui saleter, kitu jeung kitu we satuluyna. Didawanci tukang gunung atau tunggang gunung, saanak bojo geus ngariung di pawon. Minangka anu rada mahiwal teh nyaeta sangu aya kana 2 bobokona. Kawas arek hamin atau syukuran we. Bahkune ngareretan kana boboko. Ngarasa helok kupolah Amu Esin anu dedeger nyangu aya kana 2 bobokona. Ieu teh arek aya riungan hamin atawa kumaha ieu teh? Eta nyangu tangka sasangklang kieu pokna Bahkune bari mencolong ka pamajikanana. Sok-sok we geladahar montong loba tatanya deuleu halo penting mah beuteung seubeuh. Tembal Amu Esin panonna ngajilak ka salakina. Dikitukeun teh ku Amu Esin Bahkune tadaikeun cumarita deui. Berak we salerea dalahar. Dengan sangu kabilang basajan ukur aya pais impun, lalab rumbah sama leguang, diembohanku sepan pucuk gedang. Alah nikmat banget saklanya abibita dongeng teh. Ratu Arum daharna ngalimed. Ngan kana sambal mah ngadaharna saeutik-saeutik. Geus apaleun lamun loba teuing mah bakal jadi matak. Ragamang kana sepan pucuk gedang nurutan Amu Esin. Memeh di dahar dicocolkeun heula kana sambal. Barang kedewek panon Ratu Arum tang kabun celik beungeutna nyengir bari bibir gidigan kusabab karasa pisan pait melelel nanding Batrawali. Ieu teh kadaharan naon cenah kasih pahit pahang deui ieu. Duh, biasa teh pi kana sungut Gusti nu agung dikuku ka hanteu teh kadaharan naon sih? Nyaan kasih da ahengna kahakana manusia mah nya. nu karyawa dihakan. Kitu gerentesna hate Ratu Arum bari teu oleh bibiri gidigan.
kacaturkeun deui Nyimimi nu dibawa ku Raden Manggala jeung Senopati Gangaspati ka nagara Jin nyaeta nagara Cakrabuana. Basaan yoga karaton Nyimimi dipasrahkeun ka para dayang karajaan. Ku para dayang Nyimimi dibawa ka kamarna. Patih Raden Manggala teras we ngadeuheusan karajaanna. Prabu Sanghyang Wisesa harita Sang Prabu nuju calik dina kursi karajaan diserengan ku Pramaswarina Enden Nyimas Pohaci. Memeh cumarita cedok nyembah heula karajaanna. Agung pangapunten Gusti, sakumaha anu tos kapisangan ku saira Gusti. Wireh jisim abdi kedah milarian tuang putra nyaeta Ratu Arum dugi ka kapenakna. Aya hibur piduan ti sadayana tuang putra tos kapaluruh. Samalih makacana ka dieu jenisna oge. Ceuk Patih Raden Manggala balik cedok jemah deui. Syukur Manggala, syukur. Kula kacida bungahna. Cirining anjeun gawe rancage. Kapan biasana malamun nyusud anak kula teh meakeun waktu mulan malen. Sakali deui kula ngarasa bungah Manggala. Ke. Di mana kapanggihna anak kula teh Manggala? Walar Prabu Sanghyang Wisesa. Teras tumaros ka Patih Raden Manggala. Katawis Rarai Prabu Sanghyang Wisesa buka binga. Hatur nuhun Gusti, eta matos janten kawajiban jisim abdi salaku bebenteng nagara dupi ka penakna mah nuju kolam di bumina manusa sun. Be. Ayaku toloh heor pisan boga teh. Make jeung saldi mah manusia sagarupa. Tapi keun bae. Sabab anak kula ayeuna mah geus aya di dieu. Kieu Patih. Kunaon bangna kula nitah anjeun yangan anak kula. Daya lian kula teh arek indit salila 2 bulan. Lunta ti nagara nyubadanan pangangkir Raja Wangsa Brahma di nagara Kandaga. Kula ini barengan ku Pramaswari. Ku hal eta pisan kula rek dititipkeun heula nagara ka anak kula. Nya ka Nyi Arum saila kula lunta di nagara. Susuganan ari dibere pancen sarta tanggung jawab mah anak kula teh robah pangadatan bisa babalik pikir. Kitu kasauran Prabu Sanghyang Wisesa ngeceskeun ka Patih Raden Manggala saperkawis anjeunna bade lunta ka nagara. Kahartos pisan kaula nun dupi salajengna kula arek meredih ka anjeun Patih. Sangkan ngapi ngajaring anak kula sajeroning ngaratuan di nagara. Apa sorangan anak kula atah dina pangalaman can boga luang jeung pangaweruh bisi salah marentah lali kana diri. Dina enggoning ngahayeup dayeuh ngolah nagara. Tah kitu Manggala, mugia kaharti ku anjeun.
Saur Prabu Sagara Wisesa meredih kapatihna sangkan nalingakeun putrana anu bakal jeneng janten ratu di nagara Cakrabuana. Salami Prabu Sanghyang Wisesa jengkar ti nagarana. Duh, kepino damal Gusti. Sagarupi kasauran Gusti diestukeun pisan Gusti. Bujeng hingga tanaga sareng emutan sok sanaos larapati kasangakeun walon Patih Raden Manggala nyaritana tatag jeung teges pisan. Syukur Manggala syukur. Kula banget percaya pisan ka anjeun. Satu tas anak kula hudang tina sarena. Sarta geus bebersih anjeun ku kula bakal diteang di ka dieu. Ngarah nyakseni samangsa kula masrahkeun kakawasaan kana kula. Tah kitu Patih, jig ayeuna mah anjeun balik heula. Saur Prabu Sanghyang Wisesa masihan kacinakan ka patihna Raden Manggala. Dawuh timalan Gusti. Seja amit we. Walon Raden Manggala cedok jembah karajana teras jengkar tidinya. Kacaritakeun baraya Nyi Mimi anu keur sare di kamar karaton nyaeta kamarna Ratu Arum. Kulisik Nyi Mimi ngulisik lalaunan panonna beunta red ka kenca red deui ka katuhu tuluy neuteub lalangit reup peureum deui korejat Nyi Mimi ngorejat. Panonna buncelik beungeutna ngadadak sepa. Leungeunna uyup ayap kana baju anu keur dipakena. Red kana meja gigireun tempat sare kaciri aya makuta warna koneng ditaretes ku batu permata. Nyi terus bae alak ilik ditenan kayan di dinya. Pangrasa mah keur aya di alam pangimpian. Karawak jempolna digegel tetela karasa nyeri cirining lain ngimpi. Duh Gusti, aya di mana abdi teh Gusti? Paman siang geus maot abdi teh. Duh, Abah, ambu, tulungan kuling Abah. Hing Nyi Mimi cilik bangun kanyanyerian. Rasa kasieun jeung kabingung minuhan dirina. Sajongjongan mah Nyi Mimi ngading dieu teuri. Nyangakeun sembah pangabaktos Kanjeng Ratu. Gebeg. Nyi Mimi ngaranjug keur ceurik kadadak repeh. Breh katingali aya 2 awewe keur aneprok benyembah. Pano Nyi Mimi molotot ningali ka eta 2 awewe. Nu tayalian eta teh para emban. Ari eta 2 emban miboga rupa geulis. Kadang-kadang sok sorana robah gitu tah. Sarta ngarora keneh deui. Hapunten Kanjeng Ratu. Kisim abdi duaan kapi unyu ku Ratu Sepuh kedahnyana Kanjeng Ratu Kartita Mani kanggo ngebak. Ceuk salah seorang emban bari nyedok nyembah. Leng sirah Nyi Mimi karasa lieur. Awahing ku bingung mikiran kajadian anu tumiba ka manehna. Nu ingat dina pikirna maehna keur sare 1 tas salat tahajud. Tapi mangsa lilir geus aya di tempat anu kacida ahengna. Nyi Mimi ngagide-gidegeun sirahna bakat tingku baluang. Mangga urang angkat saserangan Kanjeng Ratu. Ceuk salah seorang emban bari cedok nyembah deui ka Nyi Mimi. Saha aranjeun 2 ante saha? Ceuk Nyi Mimi sieun oge maksakeun tumanya. 2 emban silhewet jeung pada baturna ngarasa helok ku caritaan anak rajana.
Kapan geus biasa marahna mah kumabola ka Ratu Arum. Cimot Ratu Anom buah lulungu kene, cek salah seji emban ngaharewos ka baturna. Nyawa teuing ungik wing ge bingung sedikan, tembal baturna sarua ngaharewos. Ini ukur ngabandungan para emban anu pating harewos, tapi kalilaan mah nyimimi ngagugu kana pamentana para emban. Najan pinuh rasa kasieun tapi nyimimi oge banget ku rasa penasaran. Nyimimi digendeng kedua emban kebat asup ka hiji rohangan. Eta rohangan tempat mandi Ratu Arum. Barang sup ka rohangan pano nyimimi ukur melotot ningali rohangan anu kacida endahna. Lalangitna pating kurilap kawas make batu permata. Ubin hurung herang matak serab. Di tengahna aya kulah leutik paragi ngeueum. Beh luhurna aya pancuran make gambar hulu maung koneng emas. Di jero rohangan kacida seungitna meleber matak seger anu ngangseuna. Para emban ngaganti baju nyimimi ku samping kebat nengah dada. Bari rumegag nyimimi lalaunan asup ka jero kulah. Karasa caina haneut jeung lemes kana kulit. Para emban ukur nyerangkeun kanu mandi bari pating harewos. Lantaran kulit ratuna kacida bedana, anu biasana bodas nyacas kawas kapas. Ayeuna mah jadi hawuk jeung belang. Ari awak nyimimi memang belang, beung jeung beungeutna hawuk, tapi awakna bersih najan teu bodas nyacas. Leungeunna tina siku kahareup sarua hawuk balas ka pentrang panon poe. Ngan untung sukuna mah teu hawuk lantaran cara ka pentrang kahalangan ku sampingna. Ngarasa cukup tina mandina nyimimi cengkat terus we pada ngagendeng ku para emban. Sir kawanitaan nyimimi ngabarasat sabab tirta mani kabogaan hiji kakuatan sarta bakal nyurup nyuwun kasing sawae anu mandi di tirta mani. Satu tas aya di kamar para emban milihan baju keur ratuna. Rap nyimimi make baju kabaya hejongora dikemben nengah dada, kahandapna sinjang lereng lokat mala tengah bitis, pulas coklat kurat emas, bukna disanggul gelung ngerumbai, kacili rambut amis cauna ngarembai kana tarang. Makuta emas dipapais ku batu permata geus dipake dina sirahna. Nyimimi geus salin jinis jadi ratu geulis samparenik matak serab anu nenjo. Najan beda pakulitan jeung Ratu Arum, tapi keureut beungeutna tamreg pisan. Pon kitu deui dina tangtungan teu miceun sasieul.
lempang oge sarua ngalangeor meong congkok digendeng kedua emban nyimimi asup karohangan para gidahar. Didinya geus nyampak para dayang. Samangsa nyimi asup para dayang hempak merbayaksa nyalembah ka nyimimi anu geus jadi Ratu Agung nagara Cakrabuana. Nyimimi gek diuk dina kursi. Panona ngaleretan ka sakuliah eta rohangan. Para dayang tarungkul awahing ku ajrih. Para emban aremok nganti panita. Pano nyimimi nitenan kadaharan jeung inuman anu ngaleuya dina meja. Nyimimi ngidik-ngidik kana kadaharan, tapi weleh teu apal ku sabab kakarek nempok mangsa harita. Nyimimi katariku sangu anu cikruh, ku samara kawas sangu tumpeng, ngan ieu mah sanguna baradag jeung paranjang. Eta sangu dihijikeun jeung sabangsa sayur katut daging meunang nyiksi. Lamun di bangsa manusia mah disebutna teh sangu biryani. Samemeh nyimimi nyokot piring kapiheulaan manten diasongan ku emban. Unjuk sumanga Kanjeng Ratu bade tuang naon atuh? Nyimimi nunjuk kana sangu biryani. Emban ngawadahan kana piring emas, sok ditunda di hareupeun nyimimi. Bari asa-asa nyimi nyomot sangu am dihuapkeun tetela karasa ngeunah. Kop kana dagingna karasa hipu jeung guranyi. Da kuewe nyimimi dahar bangun anu kokomuan. Kawas kokoro manggih wah. Sangu meh peren dihancak ku sorangan. Para emban ukur silih relet jeung pada baturna. Cacap daharna nyimimi nyokot inuman anu warna beureum karasa amis, kareueut ngageleser kana ti korona. Sakabeh kadaharan nu aya di dinya dicobaan ku nyimimi. Para emban katut para dayang ukur nyaksian kana ketak ratuna. Teu wareneun geuheugeuy saban geureuh. Kulantaran geus pada apal kana adat anak rajana. Lian tiwang kelang oge kacidagalakna. Nyimimi kairing ku para dayang leumpang lalaunan mulu karohang utama karaton. Tempat Prabu Sanghyang Wisesa sareng Prameswarina linggih. Barang srog kadinya Prabu Sanghyang Wisesa sareng garwana Nen Nyimas Pohaci neuteup antep ka putrana. Para dayang langsung hempak merbayaksa nyerembah ka raja katut Prameswarina. Ari nyimimi ukur colohok, awakna semunga deg-deg awahing ku kasima. Keke, nah aku naon bet kadon ngajengjen di dinya nyai, saur Prabu Sanghyang Wisesa socana nyidikeun ka putrana. Pon kitu dibiangna Ratu Arum Nen Nyimas Pohaci teu weleh nyidik-nyidik ka putrana Ratu Arum. Lalauna nyimimi ngadeuketan ka Prabu Sanghyang Wisesa terus we munjungan. Haturan juragan Nujeng tepang Cek nyimimi bari lengkuh. Nyimimi munjungan deui ka Nyimas Pohaci. Haturan oge nen istri Nujeng tepang. Prabu Sanghyang Wisesa sareng garwana Nen Nyimas Pohaci silih relet. Ngaros bingung ku polah putrana nu ngadadak janten robah. Nyimimi diuk tepatnya jauh ti Prabu Sanghyang Wisesa sareng Nen Nyimas Pohaci. Para pangawasa jeung gulang-gulang ngajajar samagrang ku pakarang. Para senopati katut para pangagung caralik pada ajrih nakranan. Patih Raden Manggala geus kadinya ngan samangsa bade lumebet dihuit ku Prabu Sanghyang Wisesa.
Prabu Sanghyang Wisesa lumungsur tina korsina ngeresakeun anjeun nepangan ka Raden Manggala. Manggala, gahaja kula menggatan anjeun di dieu. Kusabab kula boga perkara anu ditanyakeun ka anjeun. Kula teu wani tumanya di hareupeun anak kula. Igis kasinggung anu balukarna anak kula cengkar deui ti karaton. Bakarambat kamalena hese nyusudna. Tah kitu Manggala. Saur Prabu Sanghyang Wisesa ngadugikeun musababna dugi ka magatan Raden Manggala ulah wara lumebat. Kahartos Gusti mangawe gerak sumarios. Walon Raden Manggala bilengkuh karajana. Kieu Manggala, kula teh kacida helokna lantaran anak kula jadi hawuk kawas kere kapoe. Cikula hayang apa naon anu geus tumibak anak kula, ha? Sajongjongan mah Raden Manggala ngahuleng ngira-ngira ngalalebah kajadian anu tumiba ka Ratu Arum samangsa di alam manusia. Celila Raden Manggala terus we ngawaca. Duh, dawuh timalan Gusti. Saperkawis kunaon pakulitan tuang putra janten tutung. Teu aya sanes akibat kahebos ku hawa alam manusia. Terangkeun ku anjeun. Di alam manusia sakitu menterangna mata karerab kana salira kitu. Sumuhun janten mata kana pakulitan namun ulah hariwang kuseingna ibak dititamani pakulitan tuang putar teh bakal bodas nyacas. Oh gitu. Muhun lalu nyuk deui sabartos bihari. Ceuk Raden Manggala ngeceskeun karajana lamun srangenge di alam manusia anu jeli sabab kulit Ratu Arum jadi hawuk. Lebih kalebah dia kaharti kukula. Tapi kunaon anak kula kawas anu linglung robang ngahuleng. Nah eta oge kusabab kahebos ku alam manusia Manggala. Soca Prabu Sanghyang Wisesa neuteup sikit ka Raden Manggala. Sanes kahebos ku alam manusia Gusti. Namun katepaan sifat manusia margi seueur bangsa manusia anu pikun sareng linglung. Aya manusia dina mangsa namut eling tapi waktu mayar ngadadak lali atanapi edan. Eta mah lain pikun atawa linglung Manggala. Tapi jeblug we jelema kitu mah mumul mayar. Soca Prabu Sanghyang Wisesa mureleng ka Raden Manggala. Rupina mah kitu Gusti. Namun mugi awe tuang puta janten robah pangadatan tewang kelang kawas kapungkur kajantenan anu tumiba ka anjeunna minangka panggeuing ka dirina margi hiji makhluk sok keuna ku awah gingsil teu langgeng dina hiji pamadegan. Kitu rupina mah Gusti. Ceuk Raden Manggala masihan bebengan kanu janten rajana. Di alam jin dia teh kitu barat sakranya nyaritakeun di alam jin. Manggala, kacida kartina kudu dikula. Ayo hayeuna mah urang ka jero. Saur Prabu Sanghyang Wisesa bari teras we jengkar kalabat kairing ku Raden Manggala. Saparantos aya di rohang utama teras we Prabu Sanghyang Wisesa teh kedaling lisan. Kula salaku raja di negara
rek mere beja ngeunaan hiji perkara anu kacila pentingna pikeun balaria. Hal ieu geus ditepikeun ka pati salaku bebenteng nagara. Nyaeta kula jeung Prameswari rek cengkar ti nagara saila 2 bulan. Kula rek nyubadanan pangangkir Raja Wangsa Brahma ti nagara Kandaga. Salia 2 bulan kula indit ti nagara. Kula arek masrahkeun ka kawasan kana kula. Tapi kula arek tumanya heula kana kula. Sanggup atawa henteuna anak kula dipasrahan ka kawasan ku kula. Malah kasaksen ku sareya we ieu mah ieu. Sok kumaha Nyai? Ama hayang apal jawabanana ayeuna keneh. Kitu kasauran Prabu Sanghyang Wisesa ngadugikeun paniatan anjeunna anu bade jengkar ti nagara. Dina saat eta oge Prabu Sanghyang Wisesa tumaros ka putana nyaeta Ratu Arum. Sangamheunteuna kasrenan ka kawasan Tiramana. Sakabeh panentup tampo ka Nyi Mimi. Beungeut Nyi Mimi sangka euceuy awahing ku era jeung Kasima. Nyi Mimi ukur ngeluk tungkul kawas buek menang mabuk. Bingung kudu kumaha pipetaeunana. Dumadakan sakabeh lalakon hirupna sabangsa keur dilemur ngalangkangan dina kongkolak panona. Kaayaan hirupna anu taya kaboga pinuh katunggaraan. Tapi kiwari manehna jeneng jadi anak raja sok sanajan pangrasa Nyi Mimi mah asa aya di alam pangimpian. Mimi sadar sakabeh kajadian anu tumiba ka dirina angin karsana pangeran anu murbeng alam. Dirina teu weleh menekung kanu agung minang saraya kanu kawasa geusan hirupna pinuh ku kabagjaan. Mimi boga angkeuhan inung bapana oge sarua kawas manehna. Bapana jadi raja inungna oge sarua jeneng jadi Prameswari. Najan teu kahati ku pikir kumaha mimitina. Teu kahontal ku akal anu jadi asal muasalna. Di pikiran kadon jadi lieur di lelebah nambahan Bang Balu. Mimi boga kayakinan ieu sakabeh teh geus jadi guratan hirupna kinu maha kawasa. Akhirna mah Nyi Mimi rek lahan cumarita nepikeun ka karteg hatena. Salah jeung bener kari kumaha engke Nyi Mimi geus gilig pikir buleud patekadan. Nyi Mimi cengkat pok we cumarita sorana ngageleter tapi atra kadengena. Langkung ti payun nyanakeun semua pangabaktos ka Kanjeng Abah katut Kanjeng Amu. Nuda sapunten bila aya kecap anu teu raos. Bili ayat cariosan anu teu sapagodo sareng mana mugia ngamaklum. Nyi Mimi eureun heula sumalitana kawas aya anu dipikiran. Sararea anu araya di dinya ukur silih leret. Kitu di Prabu Sanghyang Wisesa silih teuteub sareng garwana sadayana ngemuka bingung. Nyi Mimi nuwikeun deui sumaritana. Satya cana ngawaler kasamengan kapasrah amanat ti Kanjeng Abah. Langkung ti payun nyangakeun sagala kabodohan dari abdi. Sanes bodohku pangwarah ti sepuh. Sanes oge kirang jejehan ku panggeuing lamun rumaos geliwang kelang. Ngabae kana panyarek keberung kana nafsu. Sang karap kurasa mukaha hapunten anu kasuhun
dari abdi tos sida kana laku ngajahetkeun manah janten sepuh. Sakali dada sahapunten nyangakeun badan sakujur amakan sadami. Bade dicacak, diwalang-walang, disiksik, dikunyit-kunyit. Siap mah bade tumampi we. Bongan lampah sok gagabah. Mangga nyangakeun. Kitu popokannya Mimi mangsa harita katsida pertengtangna kawas anu kasandingan lantaran